Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Taurang kamarinya parantos rengse netelakeun bab kalamna bab bagian kalimahna. Tah ayeuna teh bade naraskeun kana hanca bab i'rab. Cuman punten ya satahana hapunten nya. Si Mabri kemarin teu upload gitunya dina dinten kamari teh teu upload. Nah, si Mabri teh nya kaleresan seueur lah aktivitas gitunya. Seueur aktivitas anu sanes janten teu kapujang. Taena mah insyaallah urang usahakeun deui ngupload pados tiasa deui lah mutola sasarengannya. Sareng hapunten deui kamari kan urang teh secara tertulis gitunya. Ngaosna teh secara tertulis lah ngangge bor gitunya. Tah dina secara tertulis eta teh aya sababaraha perkara anu karaos ku pribados rada rugel kitu nya. Kahiji dina perkawis waktos kitu nya tadi ada secara tertulis teh emang lebih jelas kitu nya. Lebih jelas lebih jentre cuman kahiji kedah nyerat heula gitu. Tah pami ayeuna langsung divideokeun sambil diserat kadang lami gitu. Janten kana videona teu tiasa singkat gitu alias videona teh janten seueur anu ieu lah gitu, seueur ku nulis teh waktuna teh kitu nya kangge ieu waktuna seueur ku nulis, seueur ku ieu. Tah ayeuna mah urang langsung wae gitu nya, janten langsung wae dina kitabna, langsung urang baca wae dina sarahna langsung gitu tah. Nah mang make langsung dina sarahna henteu secara tertulis wae kaos kamari dina bor nya eta kahiji kieu. Nya aya pribasa lah gitu nya. Pribasa saur sepuh kapungkur mah apal cangkang teu apal eusi gitu. Apal eusi teu apal cangkang teu apal eusi. Nya ari secara tertulis teh kieu janten ayeuna contoh we ku abi diserat lapaja ajaidun. Ku abi teh diserat we nya lapaja ajaidun dina bor teh. Tah ayeuna urang teh teu terang gitu. Eta lapajah ajaidun teh asal usulna ti mana gitu. Nah bisa dibaca jaidun. Tah eta teh aya di musonifna keteranganana malah secara dalilna. Tah sapertos kieu teh aya keteranganana ti musonif di penjelasan secara langsung ti musonif gitu. Ayeuna kirang afdol lah gitu pami ku abdi dijelaskeunna langsung mah asa kirang afdol mending urang langsung toong wae gitu kana sarahna langsung baca wae saur musonifna langsung gitu. Ayeuna saur abi misalna nya saur abi teh jaidun kusabab jaidun teh jadi panyel gitu. Fiilna lapad jaa gitu. Asa kirang afdol gitu. Mending urang langsung toong wae di musonifna da sami wae abi oge nuju belajar gitu nya tah. Sami nuju belajar janten pados langkung afdol nya keputusan kamari teh ti pribados urang lanjut wae secara logatan langsung secara dina kitabna kieu nya secara langsung dina sarahna janten urang sakantenan lah jadi anu gaduh kitabna mangga tiasa dibuka urang sakantenan urang baca urang guar urang koreh ieu dina sarahna teh nu kumaha urang baca kitu nya naon anu dimaksud ku lapad ieu naon anu dimaksud ku lapad ieu teh mangga urang sasarengan gitu jadi etang mutolaah kitu nya nu aya kitabna mangga sok urang buka wae kitu nya. Tah kangge nu teu aya kitabna meureun bilih bade hoyong ninggalan di dieu heula mangga gitu. Tapi misalna ahadabi mah hoyong langsung mang ngalogat misalna nya hoyong langsung ngalogat bari sakantenan gaduh kitab leuwong lumayan gitu. Mangga sok urang sasarengan da ku abi ge di logatanana moal gancang-gancang teuing insyaallah kitu nya. Da abi mah lalawunan da diajar keneh kitu nya ngaosna ge jadi urang lalawunan we ngalogatanana jadi tiasa sareng di logatan tah kitu kahiji eta nya. Da sareng kadua kieu dina ngaos kitab teh aya sababaraha hiji adab-adaban aya sababaraha hiji tata krama anu kurang kedah dilakonan gitu. Salah sahijina kieu dina ngaos kitab mah saurpun guru gitu nya saurpun guru di Sumedang ti kawit mukana dugikeun ka sateu acan macana ge aya adab-adabna kitu nya. Naon wae atuh mang adab-adabna teh kahiji dina pas bade muka kitabna
pas bade muka kitabna teh aya duana janten urang teh kedah ngadua heula pas bade muka kitabna teh sapertos kumaha mang doana tah aya doana nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abdal abidin wad daharud dahirin. Tah eta doa kangge mukanya muka kitabna eta doana. Nah tos dibuka kitabna teh misalkeun tah ieu tos terang hancana ieu penuh bade diaos teh. Tah aya deui adab-adaban naon doa pas bade macana pas bade maca kitabna nya bade maca kitabna teh aya deui doana gitu. Naon doana nyata ge bismillahirrahmanirrahim amangtu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Tah eta doa kangge pas bade macana gitu. Tah eta doa pas bade macana tah sareng kieu pados ieu mah pados langkung berkah gitu nya ilmu anu dialap ku urang teh ilmu anu disuprih ku urang teh pados dialap pados diberkahkeun nya pados dipasihan kabarokahan ku musonib anu ngaranna tah urang teh kedah gitu nya kedah tawasul heula ka saha nyaeta tawasul heula ka musonibna ka musonib kitabna gitu. Seperti ieu urang teh bade ngaos kitab Jurumiyah. Saha ari musonib kitab Jurumiyah pengarangna kitab Jurumiyah nyaeta Syekh Ahmad Sonhaji. Tah urang teh kedah tawasul heula nya ka Syekh Ahmad Sonhaji. ABG sok tawasul kitu nya pamisota can ngaos teh ngan cuman tara divideokeun gitu. Da isieun kitu nya tah ayeuna mah pados kaberkahan urang teh nya pados ilmu anu dialap ku urang teh berkah pados urang mutolaah ieu jadi berkah urang tawasul heula ka pangarsa musonib kitab Jurumiyah nyaeta Syekh Ahmad Sonhaji. Ila hadarati khususon Syekh Ahmad Sonhaji. Musonib kitab Jurumiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tah ku wasilahna Fatihah bi nembe nya mudah-mudahan atuh eta teh janten wasilah kangge kabarokahan ilmu urang sadayana nya kangge diberkahkeun ilmu anu bade disuprih ku urang nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah urang teraskeun wae hancanya anu teh heula urang wihan deui malah ti bab i'rab janten urang langsung baca wae na dina sarahna nya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'robi ari eta bab buat netelakeun i'rob. Al i'robu ari ngaran i'rob. Huwa eta ari ngaran i'rob. Tagyiru awakhiril kalimi eta barobahna pirang-pirang tungtung kalimah likhtilafil awamili karena beda-bedana pirang-pirang amil ada khilati anu asub alaiha kana itu kalimah barobahna labdon dina lapadna au takdiron atawa dina kira-kirana gitu. Jadi saur musonib ari ngaran i'rob teh huwa tagyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha labdon au takdiron gitu. Barobah pirang-pirang tungtung kalimah karena beda-bedana pirang-pirang amil anu asup kana eta kalimah. Barobahna mah rek dina lapadna atawa dina kira-kirana. Langsung saur musonib dijelaskeun gitu. Yakni negeskeun kami, tegas saur musonib bahasana ge nya. Janten ieu mah saur musonib kitu tah. Yakni negeskeun kami saur musonib teh nya. Annal i'roba yen sanyanyana ari ngaran i'rob. Huwa ari itu ngaran i'rob teh tagyiru ahwali awakhiril kalimi eta barobahna pirang-pirang tingkah pirang-pirang tungtung kalimah. Bisabab bidukhulil awamili karena eku sabab asupna pirang-pirang amil al mukhtalifati anu beda-beda. Tah saur musonib kitu. Ari ngaran i'rob teh eta barobah pirang-pirang tingkah, pirang-pirang tungtung kalimah seperti kamari mah kumaha
jaidun jaidan jaidin tah dalna tina lafaz jaidun gitu. Bisa babi dukhulil awamili ku sabab barobahna teh asupna pirang-pirang amil al mukhtalifati anu beda-beda gitu. Jadi barobahna teh ku sabab asupna pirang-pirang amil anu beda-beda gitu. Naon ari amil? Tah al awamili naon ari sebut amil teh? Ari sebut amil teh anu marentah. Awamil pirang-pirang amil, pirang-pirang anu marentah. Jadi loba anu marentah teh gitu. Anu marentah di dia teh maksudna mah lain nitah naonnya, tapi nitah kana i'rob gitu. Jadi lapad misalnya contoh lapad jaidun misalnya dititah i'rob ropa maneh. Tah ku lapad naon nu nitah i'rob ropa teh? I'rob nasab maneh tah ku lapad naon nitah i'rob nasab itu lapad jaidun teh? Kudu i'rob ieu kudu i'rob ieu tah. Anu disebut awamil di dia teh anu marentah kana i'roban tungtung kalimah tangke dijelaskeun nya. Jadi ku sabab beda-beda anu marentah gitu. Nahwu jaidun tah ari contona teh seperti lapad jaidun gitu. Painahu dayan sanyanya na itu lapad jaidun tah lapad jaidun painahu sanyanya na itu lapad jaidun qabla dukhulil awamili dina samemehna asupna pirang-pirang amil mauqupun eta nu diwaqofkeun. Jadi teh lapad jaidun teh harkatan asal nama. Jaid we kitu. Henteu dun, jaid tah. Jaid gitu tah. Jaid. Waqof au harkatan sugan ropa sugan nasab henteu. Mauqupun eta nu diwaqofkeun saur musannif ge. Samemeh datangna amil. Jadi lapad jaidun teh samemeh datangna amil mah anu diwaqofkeun au harkatan. Jaid we kitu. Laisa anu teu aya pikeun itu lapad jaidun mu'roban eta nu di'iroban henteu di'iroban itu lapad jaidun teh sugan i'rob ropa i'rob nasab i'rob jair i'rob jajem henteu lapad jaidun teh wala jeung henteu pikeun itu lapad jaidun mabnian eta nu dimabnikeun teu dimabnikeun sugan dimabnikeun kana patah dimabnikeun kana domah gitu dimabnikeun kana kasroh henteu teu dimabnikeun tini roban itu lapad jaidun teh wala jeung henteu pikeun lapad jaidun teh marfu'an eta nu diropakeun teu diropakeun gitu jaid we sugan dibaca dun henteu jaid we pokona mah wala jeung henteu pikeun itu lapad jaidun ghairuhu liana itu ropa henteu lian ropa oge naon lian ropa teh nasab jr gitu henteu lapad jaidun jaid we waqof we tah asalna teh waqof au harkatan gitu tungtungna teh lapad jaidun teh dalna teh wa harkatan jaid asalna teh gitu. Paida dakhala tah tuluy di mana-mana asup alaihi kana itu lapad jaidun naon al amilu amil naon amil teh anu marentah tuluy we asup ngasupan kana itu lapad jaidun naon amil gitu. Paing kana tuluy we lamun mah bukti tah lamun mah bukti itu amil yatlubu eta nyuprih itu amil ar-ropa kana ropa na itu lapad jaidun ropa tah ropa itu lapad jaidun gitu. Lamun mah bukti itu amil na nitah kana ropa nyuprih atawa butuh kana ropa na itu lapad jaidun maka itu lapad jaidun teh kudu ropa gitu. Nu kumaha ari ropa tangke dipayunnya urang jelaskeun ngaran ropa teh nu kumaha berebetkeun sadayana nya. Ja jaidun tah lapad seperti nawari contohna seperti lapad jaa jaidun jaa geus datang saha jaidun ki jaid gitu. Painahu daen sanyanyana itu lapad jaa tah lapad jaa anu marentah itu jaa teh jadi amil posisina teh marentah kana lapad jaidun marentah lapad jaidun tadi teh marentah naon marentah ropa paing kana yatlubu ar-ropa gitu. Jadi ieu teh marentah kana ropa lapad jaidun butuh kana ropana lapad jaidun. Painahu daen sanyanya itu lapad jaa teh nah bet marentah ropa ieu lapad jaa. Tah dijelaskeun ku musannif. Fi'lun eta fi'il. Jadi si jaa di dieu teh kalimahna fi'il gitu. Fi'il naon? Fi'il madi gitu. Tangke fi'il madi nu kumaha aya nya. Fi'lun eta fi'il tah makana ieu marentah kana ropa diterangkeun ku musannif ditetelakeun deui gitu.
Fi'lun eta fi'il, yatlubu anu nyupri itu fi'il, fa'ilan kana fa'il. Jadi fi'il mah mika butuh kana fa'il. Naon ari fi'il? Fi'il teh pagawean. Gawe pagawean pekerjaan atuh. Jaa geus nangtung geus datang gitu. Jaa geus datang, koma geus nangtung. Tah sakur-sakur pagawean mika butuh kanu migawe. Geus datang saha anu datang teh gitu kan. Teu puguh ayeuna lamun misalkeun datang we hungkul. Teu puguh anu datangna saha, pan teu rame gitu mah gitu. Tah ngaran-ngaran pagawean mah butuh kanu migawena. Saha anu migawena teh? Tah butuh kanu ngaran fa'il tah. Kana aya fa'il tah. Ari ngaran fa'il teh anu migawena gitu. Tah gitu. Jadi lapad jaa di dieu teh fi'il mika butuh kana fa'il otomatis lamun ieu lapad jaa butuh kana fa'il si jaidun di dieu teh dijieun fa'il berarti jaidun teh jadi fa'ilna. Jaa geus datang saha jaidun ki jaid dah berarti anu datang teh si jaid berarti jaa datang jaidun ki jaid jadi jaidun teh posisinya jadi fa'il gitu. Tah naha cek tadi si jaa bet marentah kana ropa. Kusabab si jaa teh kan mika butuh kana fa'il. Sedengkeun ari fa'il ditetelakeun ku musannif. Wal fa'ilu jeung ari ngaran fa'il, wal fa'ilu jeung ari fa'il tah. Fa'il teh nu kumaha? Marfuun eta anu diropakeun. Jadi fa'il mah kudu diropakeun gitu. Makana japad jaidun di dieu teh jadi lapad jaid di dieu teh jadi dun kusabab posisina jadi fa'il. Ari ngaran fa'il teh nyata anu ropakeun gitu. Tah berarti si jaa teh jadi amil anu nyuprih kana ropana lapad jaidun alias butuh kana fa'il gitu. Makana si jaidnya jadi ropa gitu. Tah sakitunya. Payakunu tah bukti naon jaidun lapad jaidun marfu'an eta anu diropakeun bijaa ku lapad jaa ala annahu kana yen saenyana itu lapad jaidun teh fa'iluhu fa'ila berarti fa'ilunya ala annahu kana yen saenyana itu lapad jaidun tansibul isma wa tarfa'ul khabar berarti fa'iluhu gitu. Fa'iluhu eta fa'ilna itu lapad jaa gitu. Jadi pangna lapad jaidun dibaca ropa teh kusabab jadi fa'ilna tina lapad jaa. Tah lapad jaa teh jadi amil pikeun marentah ropana kana lapad jaidun. Nah make marentah ropa kusabab lapad jaa teh posisina kalimah fi'il. Ari kalimah fi'il otomatis butuh kanu ngaran fa'il. Mangkana ieu lapad jaidun teh dititah jadi fa'ilna lapad jaa. Sedengkeun ari fa'il macana kudu ropa mangkana dibaca ropa. Jadi we jaa teh nyuprih kana ropana lapad jaidun jaidun teu bisa yeuna dibaca jaa jaidan teu bisa dibaca enak jaa bijaidin teu bisa gitu. Sabab ieu fi'il mika butuh kana fa'il. Jadi jaa jadi fi'ilna, jaidun jadi fa'ilna. Otomatis macana jadi ropa. Tah anu dimaksud ku ngaran i'rab teh nyaeta ropana lapad dun gitu. Asupna amil, mana amilna jaa, mana ma'mulna jaidun. I'robanana jadi ropa tah. Sebut i'rab teh eta jadi ropa gitu. Ropa tah eta nu sebut i'rab teh nya. Nah, sakitu heula nya. Kin urang tulikeun logatna. Mana? Tadi teh nembe ka dieu nya. Tah. Ala annahu fa'iluhu tangke wa in kana al-amilu wa in kana al-amilunya tarfa'ul isma tansibul khabar. Tah urang teraskeun logatana tah ayeuna mung sakitu heula nya tuh lumayan geuningan 20 meniteun sakitu ge nya. Tadi das aya ieu heula nya pembukaan heula tangke mah moalah dipersingkatnya urang persingkat wae. Tah mung sakitu heula nya ti simkuring ke urang teraskeun heula kana hancan nu salajeng nanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.